Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lakung tipayun, hayu urang panjatkeun puja puji sareng syukur ka hadrat Ilahi Robi nu mana parantos masan urang pirang-pirang kanikmatan di antarana nikmat iman, nikmat Islam sareng nikmat ihsan. Salajengna shalawat sareng salam tehilap dicurah limpakeun ka junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para tabiatna sareng ka urang salaku umatna, amin ya robbal alamin. Hadirin undip kahormat Bapak Kepala Sekolah SMA Ain Hiji Majalengka, Bapak Ade Prayoga nu kusim kuring nip kahormat, jajaran Ibu Bapak Guru Wakasek nu kusim kuring nip kahormat, Ibu Bapak Guru sareng jajaran TU rengerengan nu dipik kahormat, sareng rencangan sadaya nu ku abdi di kacinta. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Reza Falevi di kelas 1147 salaku panumbu catur bade macakeun runtuyan acara. Acara dikawitan ku bubuka salajengna sambutan ti Bapak Kepala Sekolah nyaeta Bapak Ade Prayoga selaku Kepala Sekolah SMA Hiji Majalengka. Anu katilu sambutan ti Bapak Rojiun selaku Kepala Wakasek Kesiswaan. Salajengna sambutan ti Wahyu Nur Medika selaku Mitra Tama OSIS SMA Hiji Majalengka. Nu kalima acara inti nyaeta lomba drama bahasa Sunda. Kagenep pengumuman. Anu katujuh panutup. Hadirin udah dipikahormat, hayu urang awitan acara ieu ku sami-sami maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara nu kahiji parantos rengse. Salajengna acara nu kadua nyaeta sambutan. Sambutan nu kahiji nyaeta sambutan ti Bapak Kepala Sekolah SMA Hiji Majalengka nu dipikahormat Bapak Ade Prayoga tos narang tempat disumanggakeun. Alhamdulillah sambutan ti Bapak Ade Prayoga parantos rengse. Salajengna sambutan ti Bapak Rojiun salaku Wakasek Kesiswaan. Kau Pak Rojiun waktu sinarang tempat disumanggakeun. Alhamdulillah sambutan ti Bapak Rojiun salaku Wakasek Kesiswaan SMA Hiji Majalengka parantos rengse. Salajengna nyaeta sambutan ti Wahyu Nur Medika salaku Mitra Tama OSIS SMA Hiji Majalengka 2020 waktu sinarang tempat disumanggakeun. Alhamdulillah sambutan parantos rengse. Salajengna nyaeta lomba drama bahasa Sunda 2020 anu dikawitan ku penampilan drama ti kelas 1147 waktu sareng tempat disumanggakeun. Alhamdulillah sadaya kelas parantos nampilkeun drama bahasa Sunda masing-masing. Ayeuna urang ka bagian pengumuman bade diumumkeun ku nu dipikahormat Ibu Yeliza waktu sinareng tempat disumanggakeun. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza nu parantos ngumumkeun juara drama bahasa Sunda 2020. Alhamdulillah urang parantos nyampe ka panungtung acara nyaeta panutup. Hayu urang tutup acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillah. Sakitu nu dipikatur abdi Reza Falevi ti kelas 1147 saku panumbu catur. Nuhunkeun pangapura bila aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.